Loba jalan ka Bandung, loba oge jalan kaluarna. Di antara lobana jalan kaluar asup eta, salah sahijina nya ngaliwatan Nagreg. Nagreg anu mangrupakeun salah sahiji wewengkon kacamatan di Kabupaten Bandung, memang kaliwatan ku jalur utama anu nyambungkeun Bandung Garut jeung sababaraha kota di Pulau Jawa beulah kidul. Mangjuta-juta jelema pernah nyorang ieu wewengkon. Teu aneh lamun ieu tempat teh napel dina memori pirang-pirang jelema. Tapi tangtuna moal napel kitu bae lamun eueuh pamatrina. Di antara hal-hal anu matrikeun Nagreg kana ingetan pirang-pirang jelema, sigana moal salah-salah teuing mun kuring nyebutkeun kaayaan jalana. Dumasar kana pangalaman pribadi, nalika ngadenge kecap Nagreg nya nu langsung kabayang teh kaayaan jalan anu pungkal pengkol ngudu nanjak jeung jalan anyar anu disebut Lingkar Nagreg. Satu tas kuring nalek ka pamajikan, horeng bayangan manehna oge teu beda jauh jeung bayangan kuring. Nyaeta jalan anu pungkal pengkol turu naek. Kumaha tah pangalaman wargi-wargi? Naon anu kabayang dina emutan mun nguping kecap Nagreg? Naha sami jeung anu kabayang ku kuring? Nyaritakeun pangalaman nyorang jalan Nagreg, geus puluhan kali kuring bulak-balik nyorang ieu jalan. Biasana nalika aya kaperluan ka Garut, mimindengna make motor atawa naek beus. Tapi kaitung geus aya 4 kali oge nyorang Nagreg make sepeda. 2 kali basa sesepedahan ka Garut, jeung 2 kali basa ngahaja ulin ka Lingkar Nagreg. Aya anu matak dedeuyieun pangna kuring geus 4 kali nyepedah ka Nagreg. Kabeneran pangalaman anu ka-4 kalina baris didongengkeun ku kuring ayeuna. Geus ti sababaraha poe ka tukang sabenerna mah hayang nyepedah ka tempat nu rada anggang ti imah teh. Ngan kulantaran cuaca leuem wae jeung awak teu pati walagri alatan kabagean flu batuk, siga anu kurang ngarojong pikeun lumaku nya kapaksa kahayang eta katunda heula. Tapi alhamdulillah dina poe Salasa kamari awak karasa mimiti jagjag, ceuk pikir ayeuna waktuna pikeun ngalaksanakeun kahayang anu ti kamari katunda tea. Ku kituna kira-kira jam 8 isuk-isuk sanggeus mungkusan paket anterkeuneun ka kios ekspedisi, kuring tatan-tatan indit nyepedah. Teu loba anu dibekel ngan ukur mekel cai jang ubar hanaang di jalan. Sanggeus ngawadahan cai kana botol, tuluy gep kana sepeda, ber ka beulah wetan mapai jalan utama anu ngahubungkeun Bandung Garut. Nya tempat nu dituju tayalian ti jalan Lingkar Nagreg. Hiji tempat anu mibanda daya pangirut pikeun dijugjug make sepeda. Tapi saacan nepi ka tujuan, aya belasan kilo jalan anu kudu disorang heula. Cacakan wanci masih isuk-isuk, tapi langit katembong geus ceudem deukeut-deukeut ka poek. Geus sababaraha poe cuaca kieu nu teu merapna kana awak karasa rada tiris. Jalan anu disorang kaitung ngadaligdag lega, bubuhan jalan nasional anu teu weleh rame. Pirang-pirang kendaraan tina rupa-rupa jenis jeung ukuran pating balawiri. Dikenca katuhun jalan oge jugjeg rupa-rupa wangunan tempat kagiatan ekonomi. Di antarana toko jeung pabrik. Nambahan rame suasana jalan anu disorang. Kuring nyepedah nyokot jalan sisi nyiara aman. Sanggeus kurang leuwih 20 menit nyepedah, kuring anjog di simpangan Parakan Muncang. Tidinya nyokot jalan lempeng anu neulah jalan bebas. Sanajan masih kaitung lega, jalan rada ngaheuretan batan jalan anu disorang saacana. Jalan ieu oge ku kuring dianggap ujian mimiti dina lumampah nyepedah ka Nagreg. Sabab nya di jalan ieu mimiti manggih tanjakan. Sanajan teu pati nanggek tapi kaitung panjang.
Timimiti deket simpangan Parakan Muncang nepi ka warung Lahang. Sanajan kalan-kalan aya datar jeung muduna, tapi anggar wae karasa nambah beungberat kana tuur jeung napas. Untungna teh aya katerangan ti sawatara sumber anu nyebutkeun yen nalika ngabose sepeda nyorang tanjakan, jumlah kalori anu diduruk dina awak oge leuwih gede. Jeung eta beuki alus jang kasehatan, oge alus jang nurunkeun berat awak sacara sehat. Sabenerna eta jadi poin kahiji nu matak kuring sumanget tur dedeyeun nyepedah kanu nanjak saperti ka Nagreg. Satu tas kurang leuwih 15 menit ngerayap, tanjakan bepas tuntas kaliwat. Awak baseuh ku kesang, rasa tiris nu tumerap basa tadi mimiti indit geusirna. Di warung Lahang jalan patepung ngahiji deui jeung jalan anu ngaliwat heula puseur Kacamatan Cicalengka. Ambekan karasa kerep satu tas nanjak, ti koro oge karasa halabhab. Tapi kuring teu wakareureuh lantaran ngarasa kagok sabab dihareup aya deui saeutik tanjakan. Engke wae dihareup eureun mah beres tanjakan hiji deui, sugan dihareup aya tempat jang eureun nu rada bisa dipake nyalse, ceukna pikir. Nya kuring terus bae ngaboseh ngarayap saeutik-saeutik. Sababaraha meter saacan beak tanjakan aya saung nu katembong merenah jang reureuh. Kaci meureun eureun lebah dieu mah da tanjakan oge geus ampir beak, geurentes hate. Atuh reg sepedah eureun, kalacat kuring hanjat ka saung, regot nginum tina botol. Gelas recai dina ti koro nu malidkeun halabhab, nikmatna kabina-bina. Sababaraha ti kelipet tina waktu-waktu biasa. Pikeun sawatara kedapan kuring eureun heula di eta saung, ngeureunkeun kacape bari ngarekam balawirina kandaraan di tanjakan. Satu tas tanaga pulih, jerut kuring turun ti saung pikeun nuluykeun deui lalampahan. Tanjakan memang tereh beak. Satu tas sababaraha meter ngaboseh, alhamdulillah nepi oge kanu datar. Ti lebah res area anu perenahna ditungtung tanjakan, suku teu kudu bebregeg ngaboseh. Sabab jalan geus kaitung datar tur saeutik-saeutik mimiti mudun. Atuh geus mudun mah ngan karidiuk wae bari ngajaga kasaimbangan. Sepeda maju nyebrung tanpa perlu diboseh. Alhamdulillah nikmat kacida. Nikmatna pudunan minangka ganjaran satu tas hese cape nyorang tanjakan. Ieu poin kadua nu matak kuring dedeyeun nyepedah kanu nanjak saperti ka Nagreg. Jalan mudun anu dituluykeun ku jalan datar kaitung lumayan panjang. Cukup keur mopohokeun kacape di tanjakan anu geus kaliwat. Lain ngan mopohokeun ketang da memang geus nepi di nu datar mah, kacape urut dina tanjakan teh bener-bener leungit.
Sanggeus sababaraha menit nyorang jalan datar, kuring nepi karel kareta deket kantor Polsek Nagreg. Belah kencaeun jalan ka tembong ngajajar puluhan kios anu ngajual huici lembu jeung rupa-rupa oleh-oleh sejena. Kios-kios anu jadi ciri yen puduna Nagreg geus deukeut. Bener pisan, sababaraha meter ditungtung kios-kios eta, kuring nepi ka pudunan. Mudun jeung bulak belokna ieu jalan, matak ngahudang adrenalin. Beuki jero pudunan anu disorang, sepeda beuki nyuruntul maju tarik, teu eleh ku kendaraan mesin. Ngan bubuhan sepeda anu beratna jauh leuwih hampang ti kendaraan mesin kayaning motor, beuki tarik maju karasa beuki ngoleang jeung gigi began henteu stabil. Nya daripada cilaka mending keneh ngabatek rem rada jero. Nepi jalan Cagak, kuring nyokot jalan anu arah ka Tasik. Kagok mun nyokot jalan ka Garut sabab kudu pindah lajur heula ti Kencak ka Katuhu. Keun we di pertelon hareup mengkolna. Nepi ka pertelon Tasik Lingkar Nagreg, kuring mengkol ka beulah Katuhu ka arah jalan Lingkar Nagreg. Geus beres meuntas sasak anu motong luhureun jalan ka Garut, kuring reureuh heula sakedeung pikeun nginum jeung ngumpulkeun heula tanaga. Sabab di hareup baris mimiti nyorang deui tanjakan. Sanggeus nginum, botol diteundeun dina bes anu aya di sisi jalan. Ka tembong caina aya kana satengahna deui. Sawatara eta kuring nyokot foto jeung video balawirina kendaraan anu ngaliwat. Sanggeus tanaga karasa cukup ngumpul, celak kuring naek deui sepeda. Tanjakan anu disorang ayeuna kaitung leuwih nanggek batan tanjakan-tanjakan anu geus kaliwat. Kukituna kuring mindahkeun kombinasi gigi kana setelan anu panghampangna. Sajeroning kitu kuring mawa sepeda henteu gagancangan jeung henteu loba ningali ka hareup. Sabab dumasar kana pangalaman sababaraha waktu ka tukang nalika ka magriban di ieu tanjakan, kuring gagancangan da sieun kapoekan. Akibatna tanaga tereh leuseuh. Suku teu kuat dipake ngabose. Nu antukna sepeda oge ditungtun. Ari loba ningali ka hareup, bawaanna nyaeta matak seunggah. Mun geus seunggah biasana kana suku oge mawa berat. Mun geus berat teu katahan, nya tungtungna kana ditungtun deui wae. Memang nungtun sepeda dina tanjakan moal matak dosa. Tapi nu karasa ku kuring saeutik rada ngurangan rasa kasugema. Puteran demi puteran ban mawa kuring saeutik-saeutik meruhkeun ieu tanjakan. Satutas ngap-ngapan dina tanjakan, akhirna tepi oge di jalan anu rada datar. Sidikna di lebah nu loba kios handapeun rel kereta teh geuning.
Cek ijiran mah tanjakan teh geus kasorang kurang leuwih aya setengahna. Memang ieu tanjakan teh leuwih nanggek batan jalan bepas anu geus kaliwat. Buktina karek satengahna anu kasorang, tapi ti koro geus menta dibaseuhan deui ku cai keur ngagenti kesang anu kapiceun. Keur nedunan pamenta ti koro, leungeun kuring kahandap maksud rek ngaronjang botol nu diteundeun dina braket. Ari pas ditempo gebeg teh reuwas, horeng botol eueuh. Nya di mana botol muragna ceuk pikir. Ari diinget-inget horeng tinggalin di handap. Dina bes dimimiti tanjakan basa nyelang eureun heula. Ayeuna inget eta botol teh tadi henteu dicokot deui. Abong apes geureunteu hate. Arek dicokot deui seunggah. Mangkaning tanjakan anu kasorang geus satengahna. Tapi mun teu dicokot deui asa karunya. Meureun eta botol teh cuang cieung sorangan. Masih untung mun aya nu haat ngarawatan terus dipake sakumaha fungsina. Tapi kumaha mun aya nu miceun ka tempat runtah, deudeuh teuing. Perang ragot antara seunggah jeung karunya geus teu bisa dicegah. Dina akhir ijen tetela rasa karunya anu meunang. Kuring nurut, sepeda diputerkeun deui ka handap. Kapaksa kudu ngalawan arah, sabab jalan ngan sajalur. Henteu ripuh, sabab jalanna mudun. Ngan sajeroning kitu teh hate ngarasa sabil. Kumaha mun botol teh tetela geus eueuh. Satu tas sawatara menit ngagoloncongkeun sepeda, akhirna tapi oge ka tempat kuring tadi eureun. Alhamdulillah kasampak botol aya keneh. Bubuhan geus haus ti tadi leguk caina diinum nepi ka beak. Teu lila eureun, botol diasupkeun deui kana braket laju indit deui nanjak. Moal dicaritakeun 2 kali kumaha nanjakna. Sabab tadi enggeus, nganu puguh mah ripuhna jadi 2 kali lipat. Sanggeus sawatara waktu ngaboseh, kuring geus tepi deui di tempat nu tadi basa mimiti sadar botol leungit. Lebah dieu loba warung. Tapi teu eureun heula. Geus direncanakeun yen eureun teh rek di warung saacan gupitan anu semu siga terowongan teh. Ku kituna sepeda terus wae diboseh. Sanggeus nyorang 2 atawa 3 belokan, akhirna nepi di tanjakan panungtung saacan warung. Lebah dieu kuring kapiheulaan ku 2 sepeda touring. Dina tanjakan anu ku kuring dianggap berat, batur mah siga nu hampangeun nyorangna. Saacan asup gupitan, kuring eureun heula di warung beulah kencaeun jalan. Sakumaha anu geus direncanakeun. Tuluy meuli cai anu kabeneran geus beak waktu tadi nyamper botol anu tinggaleun tea. Kaayaan warung can rame. Katingali ngan aya 1-2 jelema anu reureuh. Kuring diuk heula sakedeung pikeun ngaleureuhkeun kacape. Bari nginum keur ngagenti kesang anu kapeureut tina awak sajeroning nanjak. Sanggeus reureuh karasa cukup, clek naik deui sepeda pikeun meakeun sesa tanjakan jero gupitan. Tanjakan ieu mangrupakeun tanjakan pamungkas anu kudu disorang. Ku kituna aya rasa kumejot hayang buru-buru nepi ka tungtung tanjakan. Ibaratna mun dina turnamen olahraga mah ieu pertandingan finalna.
Ngantang tu teu bisa buru-buru kitu wae. Sabab jalan di Nagupitan teh masih nanjak. Tong boroning sepeda nu majuna make tanaga jelema. Dalah mobil truk nu majuna make tanaga mesin oge. Loba nu maju ngarayap di lebah dieu. Sadar kana eta kaayaan, kuring buru-buru ngarobah hate nu tadina hayang buru-buru nepi kana mode sabar. Hate karasa ngemplong waktu Gupitan geus katingali tungtungan. Saacan nepi tungtung Gupitan, reg eureun heula jang moto sepeda. Geus moto tuluy indit deui. Kacida hate bungangang waktu sepeda geus kaluar tina Gupitan jeung meakeun sesa tanjakan. Tanjakan anu panjang ayeuna digenti ku pudunan anu panjang. Karasa bebas kacida. Mun dibasakeun lir ibarat tas 350 tahun dijajah Walanda, tuluy dina taun 45 merdeka. Ieu poin katilu tur nu paling utama pangna kuring deudeuieun nyepedah ka Nagreg. Pudunan saenggeus tanyakan ieu nu paling ku kuring dipikaresep. Ti pudunan ieu nepi ka imah di Ranca Ekek lalampahan karasa hampang.